Sore keneh geus init ka pasar malam ngalaksanakeun kahayang para bocil. Tapi sameme init baturan heula urang meresan cocoan heula nya ceu. Heupan ame jonjon ke teu balik ka ieu mah tinggal bobo cantik. Hayo cing teh deh bantuan mama ame tereh beres. Ngahaja ieu teh initna terek sore keneh soalna sabarek nempo abah. Pan tadi teh ya kabar cenah sukuna teh raheut. Kapancong arit cenah keur kokore di pipir imah. Eueuh atuh meuni gabah cing teh aki-aki teh. Heueuh da satadina mah teh malwa kahayang mah barudak ka pameran. Ngan teh aput geus ngaeh ti mangkukna kata mah teu ngareunah dikarek mending eta oge. Jaba deui nu bocil gah kociakan ong tina kaca. Beuteun nepo heula abah we sakedeung. Ning ieu da sore keneh berencan mah teh jelema. Jaba da teh dibuka resmina mah ti malam minggu engke peuting ieu teh. Tapi cenah ari batur mah ti makok lagi geus arulin ieu teh. Coba meureun teh aput dikabitaeun ku mamangna carita wae naek mainan. Ari manehna mah encan hayo cing teh atuh naek nu mana. Geus kukurlingan teh dipapai di tempuan apek teh cenah yang naek ieu kuda. Diajakan peuting kurang teh engke we peuting atuh cing teh ameh geunaheun. Da keukeuh yang geura init geuningan. Ari peuting mah meureun geunaheun ti coba rame loba batur. Teu ngusirila we geuning hengeun tarurun ieu teh. Sugan teh yang turun teh geus ngajak balik. Si horeng mah yang jan yois cenah. Hayo cing teh atuh milian arek nu mana uput. Kalah luak liuk bariekeun meureun budak teh deui. Tungtungna mah yois deui ning eta sarua jeung bocil. Sok atuh ceug raja-rajaan ka dieu tinggal ditumni urahay kitu. Urang oge sarua geuning kalah bingung arek jajan anu mana. Tapi cing teh urang mah asa lapar ahak neangan mie ayam. Tah ning ieu mangi 13 saporsina teh. Bareng eta jeung Teh Yulia mah ngabaso. Saporsi teh wareg geuningan ceu asa kuram keram hayang keneh. Tuh geuning beuki burit teh beuki rame loba tatangga. Geus meuli jus, geus meuli minuman, cing teh orang balik ayeuna mah. Teh awet mah kalah hayang naek deui kalah. Hayang naek kincireun cenah majarkeun teh. Cinta lakon teh panyang keneh can parapat-parapatna acan. Tah cing teh endeh mah di dewe di nu haratis teh teu maju jadi teu mayar. Mangkanding ieu teh erek sabulan aya PM di lemur urang teh ceu. Ieu karek sakali init oge geus biasa anueun. Hadeuh kumaha cing teh urang mah teh bisa balik da deukeut nampe. Tuh geura ibu-ibu ge meuni riweuh melihat mas sakarat. Dicara bakan hayo aya maleser hanteu geura. Boro masih amangat teh excited dibarijilkeun kabeh. Karunya teuing geus puguh masing laleos we. Diajakan balik lah yang donat deui. Singkat carita teh geus balik di imah Uyut keur nyampur es buah. Ngahaja teh menang pesen ti bibi lamun ka dieu pangmawakeun cing teh. Tah langsung eta di dahar burit-burit oge diteun imah ibu. Tah lamun ieu mah es telerna meuni raos pisan pokona mah. Lanjut teh yang ka peutingna geus beres ngedit cing teh asa lapar. Barudak geus sarare ditinggalkeun ieu teh init jajan. Ning ieu ari peuting mah rame loba batur jam 8-an ieu teh. Lila beuting geus bebeunangan mah langsung we balik dan niat jajan hungkul. Pemborosan pokona mah ieu mah sapoena geus beak sabaraha.